Katanya main cece. Eta teh saha kula nu dipengker karasa-karasa wae. Pan ieu teh anu bade ngahigurna ka pagunak ade. Paingan dugikeun ka sagala diangge kitu. Nyadar. Di haturan kanggo nepaskeun kanggo kaurang mulia sari sadayana. Gambaran hirupna urang, gambaran hirupna urang. Ari tukang gambar naon cenah teh? Gelap kana kahirupan umingkang di bumi alam. Wayang utik udalana dalman tubutina. Pagelaran saya wayang pembuka jajarmu. Sanes kirang sono kasadayana kumargi jeung pisan anu kedah dereng teh dipengker. Bar, wilujeng kartu kali. Poti bawa budaya kita tatuna. Betapa budaya nu jadi kautangan. Seni suara padanya.
Seni wayang berjalma Asa aja berjalma diri anu pasti watak watak mantik diri mandiri ngadinya saya nu jadi tontonan nu bising jadi tontonan katanya layani pangeran wayang simbol kermangsa masing-masing warga seni pada lain ukur kebudaya kesenian sana sanes lumayan pokok yang mau hiburan ngarakut duluran alah aduh wayang marupa gambar naon tukang ngendalang kadina teh wayang marupa gambar dalam masih hati walau dari tukang manusia nu kumalang jangan Bilang sedang ngawitan murwang agok karawitan Sumangga urang Bandung Sumangga urang Bandung
Bismillah nu jadi sekara pangiring ciatur ayo gawe paparan nu jadi cerita nyebat asma nu nu maha ulas ul asli ulas asik kamalu kamalu Adi aku si rumah Bidi aku si usik malik sasana gusti sadaya baparing gusti sadaya uji Gusti Pangeran nomor bengal Katahat kesana muka Titiri tantang batang Dewata panutan orang Kadusi umaten Pak Wisranto wasturasi nu ngawase ruang kepadaan orang di atas kejam ulah tatar pamuntangan anu ikan di pangeran asipan muka Gusti abdi nyemang muka Gusti abdi nedeng tuduh turut pituluna turut pituluna mugi Gusti nyebadan ka abdi-abdi sadaya dina jalan nu sampurna nyata jalan-jalan jalma nu nampi anugerah nikmat nu nampi anugerah nikmat
Abdi sumeja nyelindung ka Gusti Nu Maha Suci. Tindak mang pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Baris nyebit nu katulis sejak nyebat nu kagurat rek nyutat anu kaliwat. Diguar kumalah mandar sangkan pageh kuat akar. Di dieu rakean muka papagon ngawujud bokor lalakon. Anu reus di Ambon tur pinuh ku tetekon. Wencikeun anu panderi guar nu pangtukang nadongdonen kelut nyahoeun. Kasawang lawang gapura nu kasimpai ku carita nyata hiji nagara nu katelah alengkat dirja. Anlinggihan Prabu Rawana Prabu Dasamuka Terah pegawan wis rawa raut rah Resi Sumali Raja Gagah Sakti Mandraguna ngagem aji Pancasona atanapi Pancasunya. Didehesan hingkang paman Pati Prahasta rauh hingkang rai Raden Kumbakarna teureuk kesatrian lebur gangsa. Rau tekakantun hingkang rai Raden Gunawan Wibiksana anu santun mun mitutur. Somea mangsa maca krama aya babasan ngabeda-beda tahta. Kali hingkang rai nyata nyimas sarpakanaka. Sadayana sami ajrinam pika asih leah mana mangsa nerima sabda Nalendra Prabu Rawana Prabu Dasamuka. Kayan karaton alengkat diriung kutang gunung. Nyanding talaga nucan nembrang herang ngagencelang. Di papaes ku kembang-kembang nu meujeunna nyampuang di taman lir nu ngajak balaka kamantena. Coro-coro cai kahuripan walatera nyiram tatan nu ngemplok hejo pas langjeng pare nu meujeunna umbian. Dan daunan jeung kalakai lir nu gugupai ngajak nyawang kaendahan alam. Anu pinok kakayon sabudeureunana matak peta teu manina. Ana loban jalma-jalma nu guliga. Gending sandana gending. Gending anu ngandung pepeling. Lenyepaneun kudu nyaring. Eling kanu maha wening. Badaya nyelang carita. Ditirik gending hariring. Laku batar roboh nu dipebutuh.
Jamalan di mana? Si putra Pancakomara. Di pasir Sindira minang kapangeli Berkaya Sabadaya Yawita ngipi Iping dewi Nudireka Direka Reka Jamalan laras Ringkas pola mataku Rendaki Miri kepatan tekaku Dapuku parantos Rendaki Miri kepatan tekaku Dapuku parantos Pangakonan ladayu Jawi datung jaya Jawi
tanpa samawa keprabon dening idem jroning pasewakan wadya tanpa abawa keprabon dening sanarep kang mahambet martot iya marot utama asat menang tengah jawat iya kang hamba kemartotan saset manang Prabanya semirat nyering Ejia Eweran Ejelil Ilat asirin hati Gedana mereka mingin hati bing marut tak menan marut tak marut aparan mengambar Pawung ing alengka ajujuluk Prabu Rahwana Prabu Dasamuka kaseneng lenggah ing sitingil binaturat dampar dentak pinalipit kancan narining ing nawaretna lemek babut pramedani ginada jebat kastori lan sinebaran sari-sari
nek wonten ingkang paman pati prasta ingkang rai kombak karena tedaking kesatrian lebur gangsa ingkang ingkang rai Gunawan wibiksana tekakan ten sarpakan Adayana samiyatun mungkul hambari keludat nyemban narimang sabda ajri aningali pamor narpati negeri harus ngendika Prabu Rahwana pangandikan gerak gentam kaki macan ilang pai matune Brahma mengecuan nuhun paman nuhun lain Dimas adia kang kumbakarne oke Dimas adia kang Gunawan webeksana si gelis Nyimas Dewi harpakana kain aturan satekan sarana tengar saing panggonan kula paman lo dahat katedak kalingga murda si panak raming paduka anak ini kalina perkawis nedak si gunging pangaksami bili aya kalepatan rauh kaluluputan rumeos mangte kirang tata titi duduga prayoga tindak tanduk uda negara mugi hidup tiasa ngahapunten anak nuhun pamanjia katampi nawan nga ati kay laga prastaw ning mana lirwanci kahibaran obor seway kumbakarne Rua uing oge kumbakarna iluhur sausap rambut dihandap sahibas dampal nyangga kasi sambapak di kahonjok dampal salira akar aya pikir saun naonan mau ya kang ngangkir kawing jeung dulur-dulur sakabe sok satara basna balakakeun naon atuh anu jadi kapelentingan naon pok gerang ngomong prak gerak wakca pek gerak cacapek samere panjenengan witik sana kaulanun dina denget ingat purakan semabakti kahonyuk dampal salira akang bok mananten rai lingi dipelen akang kirang tata titi diduga prayoga tindak tanduk uda negara mugia salira akang tiasa ngahapunten kana sabudeng kalepatan rai panjenengan kaulanun dunungan siderep diang sami rai oge nyangatkeun semabakti kahonyuk dampal salira akang bili lingi dipelen akang kirang tata kirang basa panata celogok agung cukup luar anu kasun cimarampura anu ditedak syukur bahagia kamayangan pan pati brasna landi masadia kang kumbakar widekana oge adi akang sarpakana ka anu geulis pangherang saalengkap mah rasa bagja diri kula ku ayana arang dikasa kabeh sadia satu sumujud
ka diri kula nu jadi raja angin kecap nuhun anu kapihatur ti kula keur saderek sakabeh pangan oh Allah diu singet tumanina parantos akan gerat arim naon rupa nu bakal jadi carita kaula dina waktu ayeuna zanyana ngajak pulang ngangkir lain dina wanci anu mustari merbayak selain mangsa dapogo aya perkara anu perlu dipadamikeun ku kula lan sampean ari sabangenean tiru kula ngenean pribadi kula sorangan dari ajeun nuhun man nuhun kum gun nuhun Nyimas, nuhun. Lo. Asya benten yung iya mah katinggal aku pun paman je. Kumaha gitu pula. Tara-tara disasari seperti bihara-bihari sapertos anu nuju hemeng panggali. Lir kumaha teh. Lebat kana sindir kawi kadia Chandra kalingan Bajra Erawan Chandra hartosnipun bulan kalingan kahalangan Erawan mega lir ibarat mega malang di awang-awang hidung tepoek mongleng sanajan aya cahaya atap kahalangan ku eta mah angkeup we nya aya naon si Kang asa bakatut kitu jiga nanti kawas beungeut singkun nya mun teh aya perkara nu ngabalukarkeun akang siga nu suda keuna kulara leuwih hade waksa balaka meber ngeceskeun ku carita kita budak gandeng wae jigana barang jieuna bari recet dah teu bismillah acan gak gandeng kasep gandeng aing keur ngawayang nu eueuh duitan kiku lain dicokoti heula dibikeun kabeh puguh Pak Uda aing mah teh hayang dibikeun kabeh tadi nama aing teu ditarima ku aing butuh tapi da teu kitu ban rezeki mah ari teh pangeran teh mutus malaikat Tapi moal ngurangan ka semangat. Poho cenah Pak Uda teh kungsi mereka urang kitu nya tapi da moal montak ngurangan ka sumangatan Entong boroti bangsa panggung aya beak kabeh sugan beak kajeun. Kajeun. Da teu dibere ku aing teh panaegan teh hutangna ka aing. Sok akang satarabasna we. Terus pangandika kage. Bagi-bagi ka sadaya anu samilingi ka pusing ati teh. Ya, nuhun. Nuhun. Naon rupa panyewang selera paman oge adi-adi akang sakabengna diri kula nu ayeuna larat ngara kagege kamang salawas Wasalah rapetuk abus teh. Jakawe
sepisan lah sumilat natratnya gurat duriat kan ukur saliwat sajorelet paragat di pekat kotret Widawati nu kapi ati lansarinan nonkeun pati lapu geni sakadar kertas suciana diri lir sumpah indung kanu ditundung lir supata bapak anu disapa gini takdir bet mawagi mirna geing batin nurungsin pepit tenek kulalung minjing Esruk asan tegala cucuk melempang asan cakarang nyong kapaman sanajan balata harta banda dunia berana tengah jamin kana kasenangan liu pula gomelara di alam dunia tungara lara sengsara aduh bakal salawasna ieu diri ditepuk ku kasimpe di puntangan ku hate rajet ruming kang ngumbar lamunan ngayonan kahayang nu teu kadongkeun iraha aku iraha laksana cipta ningati ya di mana atuh wati disangka gening orang paturai kunaon atuh anjeun nepikeun katega ningakeun diri kula nu penuh ku rasa cinta padahal niat sekadar nikahnya tapi gening nah anjeun masalah terima ya tobat karunya juga si adik kelengitan pamajikan nayaga onaman suga nepikeun kadua tiluna nayaga mah geus biasa ditinggalkeun pamajikan teh anak ing paman surti kana jerit ati paduka narapati nagri nuhun nanging dala di kumaha jodoh pati bagja jeung cilaka lain banda manusia sadaya kagungan Gusti nu digariskeun dina titis tulisna nya akan mana jiwa akang anu baheula mana kasatriaan akang anu baheula lamun kieu wae salawasna apa kata dunia nya itu apan awewe anu dipika cinta anu ngaran Dewi Widawati labu geni nepikeun ka perlayan masing pati sanajan lenjang pamohalan bisa gabandang da geus beda alam geus lain kieu di kieu geus lain-lainna deui balatak pan awewe teh emang ngungkur Widawati itu nya di dieu ge balatak mending ngajedik istri anu geulis balatak anu lalenjang barina harerang
Aya ditempot teh kuing teh herang bisul. Nya. Apa na yang Mang Atung di dieu ge padahal mah. Yang ka anu kumaha sok. Nya. Najan ayeuna kapanasaran akang nepi ka ngajampana bugang moal pisan ka sorang nu aya ungkul nafsu ngumbar lamunan. Antukna saeusi dunya bakal nyengsirikeun yen Prabu Rahwana Raja Alengka nu kakoncara kajana loka juara Binojakrama. Nah ngaraburokan dewe nya. Bakal nyengsirikeun micinta ka wanoja anu geus tilar dunya ari kitu ngeunah bogoh ka panup jalma geus paeh. Sarua jeung bogoh ka bangke ari kitu ngeunah bogoh ka bangke. Tuh pangalaman tukang rincik barap taun saya tinggalkeun ke Arab bobogohan jeung bangke. Nya. Orang sana ngeunah meureunnan. Aing mah tibatan keneh bobogohan jeung anu geus paeh mending keneh ge make hand body jeung tarasi bauna aya lesang aya. Mending kayaknya tadi jeung kawin mah. Ukuran kumaha urang deui. Nya. Leungit teh meureun wibawa wiwaha akang salak raja teh. Da kumaha oge apan urang teh terarsi begawan leuwih Sarawak ti kersa jeung ama ti ibu oge sami nya terarsi Sumali naon deui sih nu rek diteangan ku akang nya lain kitu Ki Adi leres Kang Mas leres. Pangemut rai panjenengan Gunawan Wibiksana di antara satungkuling langit satangkarak jagat diciptakeuna istri nu geulis ruti kuno Maha Suci sanes mung sakadar Widawati. Malah moal boa aya anu langkung sagala rupina kasolehanana kageulisanana kasatiaanana kajujuranana empot ayamna gerenyem nilemna nya penting aja oge Ya tuh penting atuh meureun. Pangemut rai perlayana Dewi Widawati tong ngajantenkeun ruruhit ati sakomo yang sarakeun waruga masing emut salira akang teh raja gaduh kawasa di negara Alengka Dirja. Anu sakuduna langkung mentingkeun kepentingan rakyat tibatan kepentingan pribadi Kang Mas. Oh, atuh aden kabongkeun anu kasepet cariosan. Sakuduna urang nulung kanu butuh nalang kanu susah kawajiban hiji pamimpin pikeun ngayoman kabeh golongan pikeun nulungan kabeh rakyat nu keur sakarat gupuy gapai leungiteun udagan liruntah ka bawah caah. Emut nalika akang di istrenan janten raja di Alengka akang disumpah demi Allah kula sumpah kula bakal ngayoman kabeh golongan kula bakal nyaek ka sakabeh rakyat tempona ayeuna akang geus diuk dina kursi anu empuk poho kana janji sorangan loba calon-calon pamimpin sing garawak sing gorowok pilih aing colok aing bakal nyaak ka rakyat aing bakal nyaak ka wong cilik aing bakal ngayoman kabeh golongan tempona geus meunang kanikmatan jadi pamimpin di alam dunia diuk na kursi anu empuk boro-boro pemikiran rakyat poho kata mah wadi. Oh, karena janji geus kitu.
Da rakyat geus butuh janji, rakyat mah butuh bukti kan. Butuh kenyataan lain ngumpul cerita, masalah nyarita bisa direka, tapi kenyataan hirup anu penting mah nah janji-janji pamimpin pikeun ngaronjatkeun ajen kahirupan warga negara anu bersakarat bisa kalaksanakeun bohong. Teori kabeh Tapi teu kabeh. Teu kabeh. Kerjaan jadi mau datang ke pasar, datang ke desa, datang ke perkampungan, diondang oge daek datang. Ari teh jadi mah aya nu maot ge pan hare-hare. Ya. Gitu. Hese lah. Nu mantak neangan pamimpin teh paingan atuh sakurang-kurangna ngadegetan kana sifat-sifat Rasul. nanu kumaha sifat Rasul kula. Oh, da ngerti contohkeun sendek ngaji atuh sia teh. Nya nu mawin arosin oge kan. Ciri deh sia mah hayang nyiksa denungan teh anjing. Lebih ka kitu si eta. Kancing masih ableh. Tapi nyambung. Dika kitu. Si wayahna diuk heula diuk lain naonan kos nanti apal adat lanceuk wae. Jauh-jauhkeun pamanjer jauh-jauhkeun. Kang ayeuna mah meureun intina mah obrolan urang peuting ieu teh geus lah ayeuna mah. Pamikiran awewe teu aya. Ya. Nu perlu dipikirkeun ku akang urang neangan ka mana atuh gantina anu sarua jeung Dewi Sukasaya. Tah geus subuh euy. Tere euy. Dika kitu. Si wayahna diuk heula diuk lain naonan kos nanti apal adat lanceuk wae. Jauh-jauhkeun pamanjer jauh-jauhkeun. Kang ayeuna mah meureun intina mah obrolan urang peuting ieu teh geus lah ayeuna mah. Pamikiran awewe teu aya. Ya. Nu perlu dipikirkeun ku akang urang neangan ka mana atuh gantina anu sarua jeung Dewi Sukasaya. Tah geus subuh euy. Tere euy urang baralik ya euy geus subuh aya nu songgorongok euy. Heeh asik. Bager urang dieu nya hayamna. Apal eta hayam aing keur bingung mer panayagan isuk-isuk. Meni apal eta. Ya. Ayeuna mah boro-boro sifatna keur akang mah hiji dua tiluna dalah sanagara bakal karsa ditikah ku akang. Bakal karsa ditikah ku akang. Moal kaubaran kuano ja anu aya di dunya mana wae Dimas. Sakomu awewe anu aya di negara alang kaukur nyumponan nafsu sawat kaula tempona kahayang geus katumraskeun leungit geulis silang lanjang nu aya bebeng awakna kasingkayo na katarembong najan kula raja bengar jadi raja pangbeungarna sarat jagat pramudita dengan jamin kana kasenangan diri kaula perlu kuano jasa si dunya cukup hiji istri bikin peri ubar perihna ati
satungtung kagandrung katepung jeung ngarum-rum kabuling liru ditunungan keunda umpalan katinen hate lebet kurang geuyanak deukeut Widawati anu geulis kawanti-wanti endah taya tanding rambut tegaling muntang saarna teh jaman terangan amis kauna mejehna turun panona suret gelitang ngambung ngamenin mancung lamena jeruk sapati aduh ye tapi kayu pilih jalan tong ayat asa dagong kuring diudah kangkong kajen euyeup panggeuleuk kula pageuh najan loba katresna hese dipalerkeunna sudahnya aku katiga piruke eueuh haradina lamun teu laksana rasa aku butuh ulang samarus bisiti kandung iyo dipeti leungit kating trim mun berang ngabarung sinang dahar asat satang ngabobong minum asat tua kabari kasorang ukur kaprihatin ngemplang jero enda danu bayeun angin kaeman leungit udagan mun rasam teu kazorangan hari sang bango ganang siapa anak ini dede Mas Putra bawi raos emutan pun paman sayana paduka ulah luigkeun ka leungit kasumangetan hirup sumanget teh kudu gumurul lir lambak ambahan teh kudu lega lir laut hate teh kudu tentrem lir paulna nu ngalamuk teu paur najan panon poe surup tigin tagen pancen tiang widi anaking karunya ai lanceuk bareng gitu berenuk kapeng-pengan ku rasa cinta mah nya gaji sabaraha panggung ku teu mahi dengan sia sintang kikuk kula telengit kasemangatan hirup paman sebab kula angrung temang rawat tikulan kelawan gendongan tutul kadilaremay beja kalawan pawarta nu katarima ku dari kalayan isuk jaganing geto widawati bakal nepi gata kawanoja anu anu opat nagara di antara negara ayo dialog kapal Maespati jeung negara Magadha keur ngabuktikeun eta katerangan beja ti jalma anu bisa dipercaya nu katelah pegawan maruta taluntik pamean wayahna gerak taluntik keur kaula tomboro sipatna Dewi Widawati nitis ka ABG cacakan ka nene-nene ku kaula bakal dikawin iyo opat negara urang datangan bawa laskar-laskar sapuratin keur ngayakinkeun eta katerangan
Gitu ku sia namanya. Iya, paman. Sugan sampean ngajenge beja, ha? Nah, nya eta keterangan teh. Anaking. Dina leresan eta pun paman teu apal. Poekeun ngawalerna. Manawi tuang rai uninga. Sugan maneh kumbakarna. Komo wing mah hees wae. Hees dahar hardolin wing. Dahar modal udud. Eta. Teu wing teh apal. Tah sugan tah wibiksana da si eta mah rada gaul. Apal atawa tuh sarpakanaka sugan maneh wibiksana ha apal kana katerangan eta numutkeun caturangga gunawan wibiksana yakin kana katerangan ti pegawan maruta lurus pisan misujakan gitu bakal titisan widewe ati anu sanyana eta widawati teh mutlak wujud Dewi Sri anu nutur-nutur nu jadi caroge Batara Wisnu memang leres bakal nitis ka opat negara eta ngahulang ngaraga menang ngajentul ngahurung balung bingung tembang tungtung mana susah kaya sudana ngandi kaslamat tinggali mboten kawedaling lisan ari dibejakeun anu sanyana bisi salah dibejakeun anu sanyana pasti bakal jadi mamalah ari itu dibejakeun anu sanyana apal kula kana adat Kakang Rahwan jawab wibiksana lain kana ngahulang sia teh oh sami rage teu apal kana perkara eta Kang Mas sugan maneh wibiksana sarpakanaka aing sok ngadenge beja unggal peuting maneh dibawa ku tukang ojek ha di Pantura balik peting asal balik egang ha eta ka adik balik egang anjir bagja si eta mah boga dulur celeng teh si eta mah kami raya oge teu apal Kang. Aman. Kumaha lo? Keur ngayakinkeun eta katerangan. Wayana gerak aluntik ti mimiti poe ieu opat negara mimiti Ayodhya Maespati Lokapala jeung negara Magadha. Hah? Lamun teh titisan Widawati atau titisan Dewi Sri geus boga salaki paehan salakina atawa bejakeun rek dijual sabaraha pamajikanana ha kawas tukang jenglong anu tukang dijual ngan 3 juta pamajikanana kaca panon hasil ngajual pamajikan wayana laksana pancen kula demi bagjana hate kaula gitu teh si ogek mah adatna teh si eja mah dalam munita teh batur teh kasempatan nyebut embung kudu daek wae da jeung lamun nita teh kudu pok torolong batur karak nepi na beuh oge lamun dicindak ka teh kadraha si eta mah
bedegong teh bea ku sorangan Kakang Rahwana. Padahal sabedas-bedasna angkara murka bakal leek wiwaha balaka. Keadilan diperkosa ku kakawasan. Sejen poe baris ngajadikeun siksaan. Di meureunnya paman Kakang Kumakarna. Di mana urang adu hareupan jeung pasualan tumuwuh tagiwur kalbu di antara bebeneran jeung kasarakahan, antara hideung jeung bodas, antara lain jeung nya, antara mundur jeung maju, antara pahala jeung dosa. Silih gitik ngantikna diri silih tempas di antara dua sorak nu pasalia. Bagja ade akang wibiksana. Berkasep teh. Gerkasep teh anak amak pinter hidupna. Hah. Hari itu diangkat da pokosna eueuh gawe aing teh diangkat teh berat ieu teh. Heeh. Mun sagede sirah sinden aing ieu. Akang percaya ka hidupan. Hidup bakal bisa nitipkeun diri di mana wae ayana di dunya lamun urang loba kasalahan anu teu munasabah nepikeun kandungan kana tali balewatangan masih kene bisa dibelaan ku jalma anu lian anu ngarti kana aturan tapi engke mah jaga di akhirat moal aya anu bisa bebela iwati ku amal urang sorangan mangsana hirup di alam dunya. Mantap kade maneh sarpakana ka komo maneh mah wujud awewe mahal hargana kawas berlian ngan lamun berlian geus remek hese lakuna paling-paling sia teh diketeng ge lalaki onaman ibarat besi ngajan karatan masih kene bisa dikilo. Masih kene bisa dijieun sembrani, masih kene bisa dijieun gamelan. Kawas tukang jenglong we bari saya jodoh. Mang, uing morek pipileun kana ieu masalah embung kaciwit kulit ka bawah daging rek mulang we kalebur gangsa. Kade jaga raksa lanceuk hidup wanoja anu ngan hiji-hijina anak amanya. Sarpakana ka wayana sing bisa ngajaga ngaraksa ngaran nu jadi lokolot. Kang mas mangga ngiringan lain panjenengan lah naon didoakeun ku akang sing buru-buru boga salaki anu nyaaheun nya ade ruksak ngaran kolot teh mang permios mah nyematang pinuji sang tantana ares damekal untang wadya palaman rumatan para wadyan nempuya daun merah dan wonten kang samiakan pun pakai paman kula mulan mangga geulis mangga Rupiah mulai akan kolam ngapang sami putra panjenengan oge bakal ngantunkeun ieu karaton paman anu tangtosna bakal ngadugikeun sarupa kajantenan kapundian kasajeng Ibu Dewi Sukesi. Leres eta. Wartoskeun sembah bagus dimanggil. Oh, mangga berarti dugikeun. Para
tanda para santana para prajurit negara. Wayangna kumpul sakabeh di alun-alun, sakabeh para prajurit di saban madhab kidul kulon kaler lan wetan. Ayo, kumpul. Tansah nyembah kang pinuji sang tamtama arasa medal pun angwada paramang rumah kang parawati anempu ya daun nera anwonten kang samiasa Kalin pawaras saman, jat maja manjat netra, awalan meka podaras, kalin ras kalin pawaras. Tajurit, tumpul kidul kulon wedang taler. Tantang. Samba bakti kahanyag dampal pada wadalam kalau gusti. Tiup. Lan. Tiup. Naon anu perlu ditiup wae ngoy. Tiup. Naon anu perlu disiup wae. Ai. Aya cai euy. Oh, calik. Tanana. Hah? Oh, aya mesti tumputan dudu. Ini apa lagi ableh lajengna? Kadieu euy, kumpul. Anak batur teh.
Hayang beset di karo anak batur sia. Bukan gitu dia ada usaha. Yang keisi mempercikanya dampar paduka dalam mesti. Abdi siup. Naon sih dengan aing teh siup cenah. Diuk maksudna mah. Nutedena tanana, nutedena nanana. Aduh, enggak pandang ngomong dia, euy. Cambeun kalangan huntu bibirna teh nya. Mun kahayang aing teh ajakan tukang gambang minta anter di mana ganti huntu palsu gitu nya. Taik. Anjing saha ada kegaigan euy. Calik cenah. Ya. Wah. Apa anak si Dadi isi aja. Antepkeun. Tansah nyimakang pinuji sang tamtamar samedal untang wajah balmeng rumatang para wajah uya daun niratan nuntun kang samyakan pun menguat nemedidal Satung yangan kidul wetan deui Satung yangan kulon kalera deui Satung yangan bener salah wae nu kasorang salah wae nu kasorang Purwaning urang ngajadi urang selewar ngadakara ayo ngamumulengake ngeusang kamardikaan ku karya anu pinuti Kuningnya wayang sawengi Nusa parasa awana kasaksi mun ngemut tanu sayang kurang tangatos kaharti ku urang sang kaharti pondok atau panjang atau
boga paten anu pasti kabantu pamarahan gaduduk pangeran Mangga orang, mangga orang, mangga orang, panai dalam Nazario, 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 palura hasa, siapa wajahnya? Tontonan jadi tontonan jadi antang kehidupan. Jadi antang dah kehidupan.